Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dantik dari kelas 11 1. Saya di sini ingin membacakan cerpen yang berjudul Cinta di Tengah Gunung. Di hiji lembur anu jauh ti kota cicing saurang lalaki ngoran ngaranna Dedi manehna seprak alisto dibesarkan di lembur eta kalayan hirup nu sederhana dadi teu tenang ngatos-ngatos hiji kehirupan anu langkung saya sebab manehna ngahargaan naon anu geus dipiboga, tapi sekali mangsa hate manehna mulai ngarasa sepi. Nyai ka itu manehna ngarasa kudu aya nu ngadampingin dina hirupna. Dina hiji poe anu cerah, Dedi nuju angkat ka ladang nyaharepan musim panen waktu eta manehna tepang sareng hiji wanajaya anu teu biasa wanajo malana sari asalna ti kota. Manehna datang ka lembur pikeun ngajeng ka idungna ana cicing di lembur eta. Waktu Dedi ninggali sari, hatena langsung kaget sebab eta kana teh endah pisan sapter tos meh kabeh lelaki di lembur. Dedi oge langsung merasa kagum. Dedi nuju nyang harapan tugasna di ladang, tapi pikiranna terus kasari. Sabana balik di ladang, Dedi matangkan dirina ke warung kopi tempat nusul jadi tempat ngumpul warga. Teu disangka sari oge datang ke warung kopi eta ngajak ngobrol idungna. Waktu eta Dedi teu bisa ngalengitkeun rasa penasaran manehna ngadeukeutan sari. "Hai, saha mani anjeun?" Dedi mengucapkan kalimat anu basajan tapi suara manehna rada gugup. Sari ngejawab kalayan senyum, "Nami abdi Sari anjeun." "Nami Dedi anjeun, asalna ti kota?" tanya Dedi. Sari ngangguk, "Les abdi asal ti Bandung, abdi ngasa ukur ngajang ka indung cicing di lembur ieu." Obrolan antara Dedi jeung Sari teh lumangsung serta sabab poe paranehna. Terus silih kenal Dedi ngarasa yang Sari teh lain wanajaya bisa manehna boga wawasan anu lega serta cara pikiran anu maju anu bisa ngabuka wawasan Dedi. Naging eta teh jadi masalah pikeun Dedi sebab manehna ngarasa ieu diri manehna teu cukup. Jadi pasangan Sari manehna ngaukur saueun lalaki lembur biasa, sedangkan Sari asalna ti kota nu ngablang boga impian gede serta sigana moal bisa cicing di lembur sepanjang hidupna. Sari ngaroskeun perhatikan anu jero di Dedi jeung eta teh nyian manehna jadi betah. Nanging manehna oge sadar yang hubungan antara dirina jeung Dedi tiasa jadi hese lembur nu leutik jarak antar kehidupan marehna anu beda-beda. Sare impian nu kadang-kadang teu saluyuk ngajadikeun manehna mikir dua kali ngeunaan masa depan hubungan eta. Hiji mangsa nalika Sari nyang ci di lembur manehna ngajak Dedi ngobrol di pinggir lembur tempat nu sering dipake pikeun ngelamun. Dedi abdi miharep ngajeng ngatosieun hirup abdi di kota teh sarua sareng anjeun di lembur abdi boga cita-cita nu gede serta kadang-kadang abdi ngarasa yen lembur ieu eta cocok sareng kehirupan nu abdi hoyongkeun. Saur Sari suara manehna rada ragu. Dedi ngadengarkeun kalimah Sari kalayan tenang, manehna henteu langsung ngejawab, tapi pikiranna terus tarik kana rasa nu kadang-kadang susah dipahami. Sari kuring ngarti lain seukur ngauna tempat urang, tapi ngeuna naon anu urang hayangkeun dina kehirupan ieu. Kadang kuring hayo impian kuring teh sederhana pisan, tapi kadang-kadang impian urang bisa beda, jawab Dedi kalainan lian tau loba kecap.
Sari ingatkan ya kadang cinta teh henteu kacelawan gampang lian ti eta hubungan nu dimulai tina dan kehidupan anu beda seringkali dihampuraku masalah jarak jeung harapan-harapan anu beda tapi kan di cinta teh kudu ngajana perhatian jeung penghargaan pikeun kesatiaan saring hati hirup anu sederhana. Tahun-tahun ngalia sareng Dede terus ngurus ladang serta ngajaga warisan alam di lembur eta. Sari oge henteu mundur tina impiana-impianan dina mangsa-mangsa anu tangtu Sari balik deui ka kota pikeun laksanakan karima tapi hubungan marehna henteu pernah lentur mamarehna mah si tetep silih kirim surah sareng ngirim kabar tah kadang-kadang saring nganjang deu ka lembur ngajaga hubungan jeru sareng Dedi. Di tengah kehidupan anu sederhana di lembur Dedi sadar ieu cinta teh henteu salawan kudu saluyu dina unggas aspek hirup padang cinta teh ngaunaan ngahargaan waktu anu dibagi jeung kebebasan anu dipiboga manehna ngatos dia dina kehidupan ieu cinta teh salawana datang dina rupa-rupa bentuk boh anu sederhana bu anu rumit. Di akhir cerita ieu Dedi saring Sari sadar ieu marehna henteu endah salawasna yungsun masa depan anu sami kadang hatuna cinta teh salawan tetep menghargai pilihan jeung impian masing-masing. Bari tetep jaga rasa menghargai jeung kebebasan dina yaitu cinta dina hati anu paling murni nyaeta ngaunaan silih ngarti jeung silih ngadukung dina unggah jalan kehidupan. Dedi terus mencari kehidupan dengan penuh kedamaian di lembur meskipun hatinya seringkali ada sesuatu yang sangat istimewa keindahan alam yang tenang, ketulusan para penduduknya, dan yang paling penting ketulusan hati Dedi membuatnya merasa nyaman bahkan meskipun ia tahu bahwa ia akan kembali ke kota untuk mengejar cita-citanya, ia merasa betah berada di sana. Suatu hari, Dedi menerima kabar dari Sari. Ia menulis dalam suratnya bahwa ia akan datang ke lembur lagi untuk beberapa minggu. Surat itu membuat hati Dedi berdebar karena ia tahu bahwa kesempatan ini bisa menjadi salah satu momen penting dalam hidupnya. Sebelum Sari sudah pernah datang, tetapi kali ini terasa berbeda. Mungkin karena Dedi merasa bahwa ia harus membuat keputusan besar. Dedi mulai mempersiapkan diri. Ia membersihkan ladangnya, merapikan rumahnya, dan bahkan menyiapkan makanan yang enak untuk dijadikan kepada Sari. Namun meskipun persiapan itu tampak seperti persiapan untuk sebuah kunjungan biasa, Dedi merasa bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin terakhir untuk memperjelas perasaan kepada Sari. Ketika Sari datang, ia disambut dengan hangat oleh Dedi dan keluarga seperti biasa. Sari merasa nyaman dan senang berada di sana. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam suasana itu.